Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngadawuh saha ar-rawi anu ngariwayatkeun wahwa sareng ari Kangjeng Nabi eta maktubun anu ditulis fit Taurati dina kitab Taurat. Naon Habibullahi lapad Habibullahi. Habibullahi ari Kangjeng Nabi eta Habibullah. Wa arsaltu sareng ngutus kami ka anjeun linnasi ka manusa kafatan halna ka sakabeh jalma basiron halna ngabubungah wa nadhiron sareng anu nyingsieun wasarohtu sareng ngajembarkeun kami laka ka anjeun sodroka kana hate anjeun wawadotu sareng miceunan kami anka ti anjeun wijroka kana dosa anjeun warofa'tu sareng ngaluhurkeun kami laka pikeun anjeun dzikroka kana sebutan anjeun la udhkaru anu teu pati-pati disebut kami illa dzukirta anging disebut anjeun mai sarta kami waja'altu sareng ngajadikeun kami ummataka ka umat anjeun khaira ummatin kana pang alus-alusna umat ukhrijat anu dikaluarkeun itu umat linnasi pikeun manusa waja'altu sareng ngajadikeun kami ummataka ka umat anjeun ummatan kana umat wasaton anu pertengahan itu umat waja'altu sareng ngajadikeun kami ummataka ka umat anjeun hum ari itu umat eta al awwaluna anu ti heula kabeh wahum sareng ari itu umat eta al akhiruna anu panderi kabeh waja'altu sareng ngajadikeun kami ummataka ka umat anjeun lata juju kana teu meunang lahum ka itu umat naon khutbatun khutbah hatta yashhadu nepi ka nyaksian itu umat annaka kana sanyana anjeun eta abdi na kami wa rasuli sareng utusan kami waja'altu sareng ngajadikeun kami min ummatika ti umat anjeun aqwaman kana pirang-pirang kaum qulubuhum ari pirang-pirang hatena itu aqwam eta anaziluhum jadi wadah ilmu na itu aqwam waja'altu sareng ngajadikeun kami ka anjeun awwalan nabiyina kana pangheulana pirang-pirang nabi kholqon tina arah-arah didamelna wa akhirohum sareng pang akhirna itu nabiyin ba'san tina arah-arah diutusna wa awwalahum sareng kana pangheulana itu nabiyin yuqada halna dihukuman saha lahu itu awal a'taitu maparin kami ka anjeun sab'an kana 7 minal masani anu tetep tina pangalem lam uati anu henteu mere kami ha kana itu sab'an nabiyan ka nabi qoblaka anu tetep samemeh anjeun wa a'taitu sareng maparin kami ka anjeun khawatimas suratil baqarati kana pirang-pirang akhir surat al-baqarah min kanzin tina gudang tahtal arsi anu tetep tina hanapeun aras lam u'ti anu teu mere kami ha kana itu khawatim nabiyan ka nabi qoblaka anu tetep samemeh anjeun wa a'taitu sareng maparin kami ka anjeun al kausaro kana talaga kausar wa a'taitu sareng maparin kami ka anjeun samaniata ashumin kana 8 pirang-pirang bagian al islama tegesna Islam wal hijrata sareng hijrah wal jihada sareng jihad was sodaqota sareng sodaqoh was sauma ramadhana sareng puasa dina bulan Ramadan wal amro sareng marentah bil ma'rufi kana alus wan nahyi sareng ngalarang anil munkari tina pamungkaran wa inni sareng sanyana kami
yauma khalaqtu dina poenan ngadamel kami as-samawati kana pirang-pirang langit wal ardo sareng bumi faradtu mardukeun kami alaika ka anjeun wa ala ummatika sareng ka umat anjeun khomsina kana 50 salatan tina arah-arah salat paku mangka kudu ngadegkeun anjeun biha kana itu khomsina anta tegesna anjeun wa ummataka sareng umat anjeun.